Aya solusina beh. Amun teu teh kunaon? Arya teh neule tadi neng nunutur. Ieu teh masalah ki pamajikan teh rariweuh. Lembar halik rek ngobrol mah di imah, rek di kebon aing. Ya tah apa ieu naon? Ngintip ya, ya ngintip ya. Kerajinan di patok yeuh nya. Pak RT, assalamualaikum. Kumaha damang? Maneh, kemana wae? Aya. Lain pepek ieu. Abi teh hayang ngalamar gawe. Gawe ke mana ieu teh? Nyata ka mana we, yang penting mah urang gawe. Gajinya lumayan. Aya pabrik Cikori arek. Cikori anu di tong hotelin. Heeh. Cenah ngomong gajinya gede ya, heuh. Lumayan jadinya mah. Ya mau rendang tuh eta mau naon? Bedang teh ieu mah lamaran. Rek ngalamar cerita nama tapi kumaha teh coba tinggal lihat lah. Akhirnya sekolah teh jurusan naon kira? Orang teh jurusan nama otomotif. Otomotif. Nah, otomotif ijazah jamiah mana mah? Oh, salah meureun, Pak RT. Salah, ini bawa di Bali. Oh, kayak orang ganti dia, tapi bawa heula we ke PRT. Iya. Coba di kai mah kita dieu nya. Siap. Tapi ieu beneran orang asup lagi nya. Asup dijamin. Karena duit gopek. Duit gopek. Gopek anu buleud. Mahal kan. Oh, siap. Lain PRT yang ngomong gitu geus magrib. Urang ge moali lah. Urang teh arek eta ayah janda di situ teh. Nulis. Masalahnya naon yang janda itu orang arek ningalian heula we. Ya. Malam ya. Gerak mangkat ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalam. Kasain poho. Aing teh urang teh aya anu poho. Teh kieu urang teh ada tepede euy ka hari teh. Tepede kunaon ya? Bener tepede boga bebeungeut anu kieu teh duh kumaha euy. Kalau sina teh aya solusina beh. Amun teu teh kunaon maneh teh? Subata teh pindah ka hareup. Euy. Geus kunaon atuh teh? Main ada mabuknya setik aya lieuran nya. Anjeun mak kedah ngajalankeun tilu ang. Ang kahiji naon? Ang kahiji teh anjeun kedah ngusahakeun diri. Mun aya ang nu kedua. Anjeun kedah ngadoa supaya pabari ngajodoh teh. Tingkana mirip teh. Rek nu katilu kumaha? Anu katilu teh nyaeta anjeun teh kedah ngaca. Karep ngaku ka awewe teh. Lain teh ulah botrok hirup teh maneh mah. Ai di imah teh kaca. Kaca tetangga dipinahkeun ke kamarnya. Heeh. Atuh engke mari tinggal malah. Atuh kitu. Linggang aja mah. Dari itu goblok. Ada goblok kita masih etek. Aing minta saran kalakah di ledek. Aduh, parah. Nah, ayo jeung urang kuring nya. Kamana ieu isuk-isuk bareng jeung monyet. Sao geuna bareng jeung monyet? Ari maneh? Orang bareng jeung ucing. Barina ada urang mah lain nanya ka maneh, nanya ge ka ucing. Goblok teh, pengen teh ka urang ai maneh teh. Barina. Harara dewa ieu. Di mana pugu ieu teh hujan. Jadi rada ieu panen teh.
Kudu ada di tempoan. Nu subur kitu nya. Ya, atuh subur si gaduh-gaduhna. Sabaraha kilo ieu teh? Menuju mahal kene, soalnya iya teh jadi baru ruku teh karena hujan. Bapak balik ke mana tuh? Ah ka mana wae milik mah. Teu ecreg buka RTT. Akang iya tuh ari lompang teh ulah gancang-gancang teh geura ningakeun neng akang mah. Ari neng teh ngilu. Arya teh neule tadi neng nunutur. Ih, teh masalah ki pamajikan teh nirariweuh. Lain baralik rek ngobrol mah di imah we tong di kebon aing. Atuh neng mah menit teh kadenge step-step na acan. Atuh teh deule ka tukang geura pamajikan teh aya eueuh ulah captingakeun weh. Teh kadenge suarana oge. Pokoknya mah ieu si Dede Utun keur hayang sesuatu nu puguh mah. Sok paribasa cenah ge keluar geus loba kahayang. Mah cara kahayangna ka neung ngapeuting. Naon? Kudu tuh apa wae. Nyata ayeuna teh hayang naon si eta teh si Dede teh. Pokoknya mah neng mah hayang nyocol sangu dina tarang batut teh hayang nyaho. Laksanakeun kua. Nah itu. Eta estos dibayar can. Sok Can kebiasaan. puguhan sih nyingakeun wae teh tadi. Lihat tadi atuh balik teh enggak nengkeun urang. Ah si teh mani geura ulin wae. Lain Pak, ari ka budak mah teu kengeng kitu. Kan budakna noyon, besi bolot mungkinna. Lain mah gitu. Ieu teh puntenna banyak istri teh nuju ngidam. Kang nyocol tarang bapak make sangu. Ieu laki-laki teu. Wah, nyocol. Teu. Eta mah alibi sia we. Sia di bejaan ku kolot teh culangung. Aduh, Neng, ieu mah bener mah belum. Woi, ke mana? Neng, Mana Arya gugoroan teh siga ka iya mah. kapan teka tempo itu jarang rangkung gitu tangkal. Pak neng ke di jero ieu teh. Naon gerah? Iya kumaha ieu panen teh. Heuh puguh ieu teh hujan. Jadi panen teh teu mulus ieu teh mantak kudu ada diilikan loba nu ngabadogan. Bajen teh ngabadogan ngaliang tayu panas ge. Ulah atuh maksudna teh nyaa urang geus hese-hese malakna dibadogan ku batur atuh hasilna moal ayaan keur babara rutut ieu teh. Moal loba ieu teh dibadog ge Heuh penting nyaho meureunna nu puguh ge loba da eueuh loba ieu teh berarti dibadogan meureunna urang panen encan. Wah tunggus kumaha ieu teh. Heuh mata kira ada diilikan ulah ulin wae geura aten neng ge sapopoe di kebon cabe. Itu merobagong. Oh marabagong. Itu ari ka mana ayeuna? Ngilikan sarua. Masuk juga lah iilikan sakali ewang neng wae teh tadi. Deung itu. Asa wow jelema teh euy. Saha eta nih? Oh, aing inget. Eta budak wadenan ku aing digatlek nya ka dieu. Oh, kapok-kapok na ta budak. Pain dia aing ari aya kakapok mah. Sia wani lain. Sia tah apal ieu naon? Nyaho aing eta mandau. Sia nyaho teh ieu naon? Nyaho eta mah aing ge samurai. Pertama, Hayu. Aduh, Neng, naon beres panen mah ulang ulang. Naon ngaran teh urang bercocok tanam nih. Pan unggal pagi ieu bercocok tanam Beda eta mah ieu mah jang naon ngaran teh jang penerus kebon. Oh, atuh matak ge pamajikan si RT ge geus keureuneu aya neng can-can kene wae. Heeh tuh urang gaskeun. Ana sing kuat atuh. Kuat we tuh ngapoe merobagong. Matak ge meuli obat kuat lah mending mah supaya rada lila kitu durasi teh ulah sakedeung wae atuh. Gampang nu kitu mah aya loba teh. Atuh matak ge hayu neng mah ada kuat-kuat wae neng mah. Atuh ke beres panen urang bereskeun panen. Urang gaskeun. Aing ulin teh sorangan we mun batur.
Ari teh budak teh kan ngomong naon kelok. Terus ya lah, kumaha? Ada geus beres ieu mah tuh tinggal kenungan babara poe deui ieu mah. Ah, iya. Fokus merenya Fokus, kudu fokus eta mah. kan urang duaan bercocok tanam. Cocok tanam. Siap, A. Duh, eta budak keur ngomongkeun bercocok-cocok tanam kitu Aduh, kaduh masih eta ku aing baheula aduh. Siga si Abeh ya. Ngintip ya, ya ngintip ya. Son. Mas lihat sama aing ai. Bete Mas ya. Enggak mau belum. Ucing eta ucingan. Kucingna galak. Asa hayang nyocol sangu. Ina naon teh? Oh. Kemana ya? Kudu rada digaskeun. Terus pamajikan si RPG geus keur pohoreuneun. Kenapa? Ngintip ya, Siga si Asi itu mengira. Sama apa tuh? Mak. Jadi kieu tadi. Kunaon teh? Lalahunan atuh itu bangunan itu. Ada setengan kulit nih. Saya tahu kenanya nih anu. Ada setengan kulit kelakuan teh. Masih jomblo aja di situ. Alam makan dia bangun telepon. Action.